Mitra Anulia Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulna Panji Wanara. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ke-57. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Para wargi sadaya harita teh Pati Winata nuju padangong-dangong pepayun-payun sareng Pati Wilaseta. Namun Pati Wilaseta mah para wargi sadaya asak jejehan. Ai Pati Winata mah da ngahaja anjeunna mah keur ngabakar cenah bakar nafsuna Pati Wilaseta mangga urang teraskeun. Dina kayaan keur kitu seaka jeleng jebul aya nu datang nu sejena. Tete laki Jagra datang nyamperkeun bari langsung melototan ka Pati Wilaseta. Pati Wilaseta mundur salengkah ka tukang bari ngagerendeng, ai geuning loba balad na Andika teh baraya haja. Bara kula dina gelut engke aya dina kaunggulan. Ngahaja kaula mengahaja. Hehe. Jadi ieu teh rek garalutnya Kakang. Teu naon-naon, hayu utang galut ayeuna keneh. Keun kaula bari samantuan ka Kakang atuh. Okna Ki Jagra ngahaja nyebut Kakang ka Pati Winata ngarateuk kanyahoan kaayaan nu sabenerna. Ai nah teu sopan teuing Andika teh datang ujug-ujug ngajak gelut sagala barina oge. Hehehe lantaran Andika lain jalma bener tangtuna ge pang-pang ngaliwat ka dieu tangtu nage bangsat meureun atawa rampog pangna ayeuna araya di dieu teh kurang ajar. Sangeunahna nyebut bangsat saha Andika. Jeung sabenerna kaula aya di dieu teh di nagri sorangan deuleu di tapal wates. Ceuk saha di tapal wates? Ieu mah asupna ge ka nagri Manalawang ya atuh. Tapal wates mah belah ditu tuh, jauh. Emang Ki Jagra. Nyaan kurang ajar Andikanya. Ya. Di mana Andika? Sangaran di mana lembur matu Banjar Karang Pamidangan dulu. Sarua we jeung Ki Lanceuk kula mah deuleu. Nu ngageugeun di tempat, hayu urang gelut lah. Ya geus arateul leungeun ye, hayang grader tarung lah kaula mah. Baraya. Ya maksud kula teh lain rek ngabangsat. Lain rek ngagarong tapi sejang alayad putra dunungan ka nagri Mandalawangi. Ngan ayeuna keur nungguan rombongan prajurit liana. Tak kitu bising teu nyaho mah. Jadi kaula pangna di dieu ngarerem saheulaanan atawa kaula di dieu itung-itung ngaso keur nunggu balad-balad kaula nu disusulan ka nagri Paripari. Kitu bising teu nyaho mah. Ulah samarangan. Andika nyangka nu lain-lain majarkeun kaula bangsat. Geus ngabangsat naon kaula? Make jeung disebutkeun bangsat sagala. Ya, pokona sabalikna mun niat rek nyieun kahadean mah urang miang ka nagri Manawalangi babarengan. Lantaran nagri keur teu aman. Raja nage ayeuna mah Patih Kunjaya. Jalma nu kasohor tukang riributan. Anu geus ngarampas kursi Gading Gilang Kancana nyaeta ti Kangjeng Raja Rangga Padika. Sedeng Kangjeng Raja Rangga Padika teh minangkana mah atuh mantuna raja kaula ti nagri Paripari. Kitu bising teh nyaho mah. Raja kaula nyaeta Kangjeng Raja Ageng Malela. Ayeuna ge ngiring sareng jeung kaula. Umatak Andika kaula gagabah sungku sangka teh majarkeun kaula bangsat sagala.
Terus lah ulah nyerita kemana wae bari nangge nu penting ayeuna hayu urang adu jajaten lah ngarakanya hoan saha nu jago pokona mah nah kaula jeung lajeng kaula nah nikah pati Wilaseta cingso kaluarkeun geura tembongkeun pangabisa teh geura ebrehkeun ilmu-ilmu teh cingso hayang nyaho pokna Ki Jagra gede wawaning bari hatena mah hayang seuri sagala ngabandungan sikap jeung omongan Patih Wilaseta sapara kanca ya hari kudu-kudu teuing mah kitu nya taya bayan aku kaula ge dilawan ngan kaula ngalawan teh demi mempertahankan diri lantaran ku Andika ditangtang-tangtang demi nyaeta ngajaga harga diri kaula jeung harga diri negeri Paripari kaula minangka papatih negeri Paripari ulah samarangan nangtang baraya ai ceuk kaula mah daripada urang adu peureup daripada urang ngatarung leuwih hade ayeuna mah urang damai yo tah bisa lah eueuh damai-damai bari nage damai nahaon lah hayang nyaho we majar patih teh nepi ka mana ilmuna cing sok keterukeun ilmu panemu jampe pamake patih teh Patih Paripari teh yang nyaho nepi ka mana lah ilmuna cing urang teh urang taker ku kaula tema Ki Jagra mah panas kaki Patih Wilaseta atuh ti ditu nama nyuluhan disuluh pancaran sangkan ngagedur nafsuna lamun para mitra sadaya digere mah digere Patih Wilaseta teh mun jangkrik mah digere tuluy diuna diajeleng-ajeleng cenah kitu ame sina lieur geus lieur tuluy diadukeun kitu maksudna Ki Jagra nya barang ngadenge kitu mah atuh Wilaseta ge nyarita mun kitu mah rasakeun ye peureup aing ari nya mah hayang gelut sok maju ka para prajurit katukang heula sagedeung katukang sok prajurit katukang keun urusan ieu mah kaula nu maju sorangan prajurit anu marengan Patih Wilaseta mundur sababaraha lengkah mereka sempetan ka Patih Wilaseta nu sejang ngajajal ka pangarti jalma nu anyar datang bari langsung nangtang gelut para mitra tungtung teu bisa disingkahan deui tergalungan saurang ngalawan duaan Ki Patih Wilaseta harita dihurup ku Patih Winata jeung Ki Jagra najan sakumaha gagah saktina kasebut luhur ilmu jembar ku pangabisa nya ari ngalawanan duaan mah daek teu daek ngalaman ripuh oge Patih Wilaseta teh najan kitu satekah polah ngalawan kan duaan hadena we keur kitu jebul Kangjeng Raja Ageng Malela Kangjeng Raja Ageng Malela anu ngawaskeun ti kaanggangan memang nyaksian pisan kana sakur kajadian tarungna antara Patih Wilaseta nu dihurup ku Patih Winata jeung Ki Jagra ngarasa watir karunya lantaran Patih Wilaseta meuni sababaraha kali ngagebruk namru hopula urun hop urun heula gelut teh urun heula baraya urun heula he Patih urun sarerea ngeureunnan heula gelutna malah Patih Wilaseta ayeuna mah geus bisa nangtung terus nyusutan kesang nu renung dina beungeutna nya kitu getih nu kaluar tina liang irungna ge disusutan lalauna kula teu miharep Andika timbul gelut kula teu miharep Andika bendeng ngadu jajaten komo bari kaayaan Andika kakara panggih kula teu miharep Andika ngumar nafsu ngumar amarah di tempat tah kitu nu dipikah hayang ku kaula sagala rupa ge bisa dibereskeun yeuh aya paribasa hade ku omong goreng ku omong ayeuna urang cokot hikmahna cokot hadena ku omong naon hesena urang ngayakeun babadamian naon hesena urang ngayakeun musyawarah naon hesena urang ngayakeun babala gempagan
Dia patempatan pikeun mecahkeun ieu masalah. Ku gelut lain jalan upang hade-hadena. Tarung lain jalan anu hade. Lain jalan nu alus malah nimbulkeun bengkah di antara urang. Urang can papada nyaho. Antara kaula jeung Andika ge nu anyar pinanggi. Teu nyaho teu wau. Nu mata kaula ngenalkeun diri. Kaula nyaeta nu kasebut mah raja ti nagri Paripari. Ngaran kaula Ageng Malela. Tah kitu. Ayeuna hitung-hitung perkenalan. Nya kaula teh boga papatih anu gelut jeung Andika teh patih kaula nu ngaranna Patih Wilaseta. Di dieu kaula dibaturan ku Prameswari nyaeta Den Berubasi. Maksud jeung tujuan kaula rek nepungan nagri Mandalawangi nyaeta rek nepungan anak kaula Nawang Asri anu nepi ka ayeuna ngabogaan anak dua. Nu hiji lalaki nu hiji awewe nepi ka ayeuna kaula can pernah panggih. Taeta anak kaula demi Raja Mandalawangi nyaeta minantu kaula ngan selenting bawaning angin beja nu katarima ku kaula. Di nagri Mandalawangi aya kakacoa. Karajaan ayeuna direbut ku Patih Kunjaya. Kitu nu mata kaula ayeuna keur nungguan bala bantuan prajurit di nagri Paripari. Geus diterangkeun kitu mah para mitraku Prabu Ageng Malela. Atuh Ki Jagra teh nyarita mung ngaso heula para wargi. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia, Ki Jagra harita nyarita. Aduh, hapunten Gusti, abdi mah tengah haja sun eta mah sun. Tengitang perkenalan we sun. Hapunten Gusti, hapunten. Sabada Ki Jagra Patih Winata get ngilu nyarita. Sun Gusti, abdi teh maksudna mah teu awon sun. Nama itu disebatkeun ku Pun Adi etang-etang perkenalan sun kitu tah. Etang-etang perkenalan. Cek Ki Winata bari nyerengi. Oh, syukur atuh. Atuh kaula ge ngarasa bagja ngarasa bunga ku ayana Adi kaduaan cenah keur perkenalan. Teu naon-naon. Kaula jeung ieu Ki Patih Wilaseta ge jeung para prajurit nagara pangna ninggalkeun nagara kaula nu katelah nagri Paripari sejang ngajugjug nagri Mandalawangi nu tadi dicaritakeun ku kaula. Nyaeta rek nu jadi ngalongok anak minantu. Ayeuna tayalian sejang ngayakeun balitungan. Sabab kanyataan ayeuna nu jadi raja teh si Kunjaya. Nu asalna papati nagara geus ngarebut kursi Gading Gilang Kancana. Malah ayeuna kumawasa di nagri Mandalawangi. Malah eta si Kunjaya kacidak kejem jeung dolimna. Jadi mun aranjeun rek ngebrehkeun ilmu jeung pangabisa leuwih hade engke bae di nagara Mandalawangi sang hareupan si Kunjaya sapara kanca. Rek ngebrehkeun ilmu ayeuna mah moal aya hartina kalebar-lebar tanaga. Mending hayu urang hijikeun di antara urang nyieun beungkeutan sangkan kakuatan urang leuwih kuat. Aya paribasa nyerege anu nganesa ukur hiji-hiji dikumpulkeun di talian nyaeta ku simpai anu kuat. Bisa ngajadikeun hiji sapu anu bisa nyapukeun bangsa kalakai-kalakai atawa runtah-runtah nu ngahunyun. Nu mata kayu ayeuna mah urang babarengan. Urang rempuk jukung babarengan.
silih atuh hacana silih belaan urang ngapaheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan ngan sameme kaula ge hayang tumanya nah saha aranika sabenerna jeung urang mana sanyana lemur matuh banyar karang pamidangan adi iya kanu kahayang nyaho kaula teh Kangjeng Raja Ageng Malela jadi tambah penasaran ku ayana Kipati Bina Kanjeng Ki Jagra mata Kanjengna tumaros ka eta dua jalmi teh aku ngaulan Gusti Yisim abdi teh sareng pun adi saleresna pisan mah teu aya maksud awon kumaha mung sejang ngajajal bae kana pangarti Pati Bila seta kaula teu naon-naon dinaon da ayeuna mah geus nu geus mah geus bengan kari kahareupna kumaha ieu nu mata kaula perlu nanya ka Andika nya itung-itung panca kaki we ayeuna mah saha sabenerna Andika ai saleresna mah Yisim abdi tewas maka telah pun binata kaulanu ia pun Jagra kaulanu sareng saleresna di Yisim abdi teh opatan mung duaan deui ngantos di bari ditu opatan jadina teh nya jadi Andika teh lain duaan tapi opatan yaktos kaulanu Gusti ari maksud jeung tujuan rekamarana ieu teh Andika teh saeng kewe diterangkeun nana Kusim abdi upami rerencangan Yisim abdi nu duaan parantos aya di dieu kaulanu Gusti yaktos langkung sae kitu Gusti supados sagala rupina rengeng saeria sajelas Gusti pokna Ki Jagra diberi ayeuna ngebrehkeun rasa hormat jeung ajri sahanteuna nu aya payuneunana teh apanan Raja Agung Narpati Agung Nagri Paripari eyangna Raden Panjiwanara nya teu naon-naon kitu oge ai kaula mah baris nurutkeun kana kahayang Andika Ki Winata Ki Jagra yu atuh geura teang babaturan Andika sinaka dieu heula kedah di tepangan sungna tanapi disusulan cekap ku digentraan ge yakin baris nyampeurkeun nepangan sun poek atuh geura-geroan kainya mangga sun curung kunung Kipati Winata nangtung geus kitu matras ngageroan sorat tarik pisan malewung kareung aweuhanana Raden Panji Ki Badra gancang ka dari yo aya nu ngantosan di dieu ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso mitra pamiarsa teu kantos lamiti harita seaka jeleng Ki Badra jeung Raden Panjiwanara pating ka rajleng nyampeurkeun kabeh nu aya atuh pating celeukeut seuri ningali monyet nu ujug-ujug igel-igelan sabadaya di payuneun Kangjeng Raja Saparakanca nya kitu deui nyimas sarubasih dugi kana kaigumu jeung ningali kana eta kaayaan ngan ai para prajurit nu lobaan kalah ambek nu aya pede eta monyet payuneuna nyimas rubasih kalah ngereng kenek nigel bari disada cekrah-cekroh sagala rupa alik batur-batur podaran ta monyet sorobog teh euy pet ngarenyohan segala ka Gusti Permaiswari geuning euy nyaoi lapayahan sakalian geuning peuncit lah cucunga ta monyet teh jeung sate sakalian lah sate daging monyet enak sugan tuh tinggal di Gusti Pati kalah ngigel geratu tewak Gusti Pati lah peuncit lah monyet tetuman bener euy urang tewak euy alika sisi barane pokna Kipati Wilaseta bari rek newak Raden Panji tapi Raden Panji pinterna keur ngajauhan saban-saban rek beunang katewak anjeunna langsung ngagajeleng atuh lapur najan pada ngepungge Raden Panji teu beunang keneh bae lantaran ku Kipati jeung ku para prajurit teu beunang langsung Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela anu rek newak
nganyaki itu barang regep kalah ngagajleng manten karena tak-tak pati binata terus ngahenen didinya bari runyah renyoh para mitra ka para prajurit nagri Paripari keheuleun para wargi atuh Kangjeng Raja haneuna keur Kangjeng Raja Prabu Ageng Malela lantaran tadi basarek newak Raden Panji betebeunang. Waduh manihana kaula teh eta monyet rek ditewak kalah ngagajleng kana tak-tak anjeun winata jeung aneh ngahenen dina tak-tak anjeun mah winata heran kaula mah atuh Ki Jagra ngarasa keheuleuna keur ku ayana Raden pada ngepung ku para prajurit sareng Kipati sareng Kangjeng Raja anjeunna. Hei para wargi, oge Gusti Ratu mugi ulah newak ka eta monyet sun. Komo bade dialan nyawana mah ulah Nah naon sababna Ki Jagra? Nah make ulah ditewak segala. Ai salaresna mah ieu monyet teh durungan sim abdi. Hah? Durungan? Larasun durungan? Heran kaula mah winata cing-cing terang ke naon sababna ieu teh. Yaktos kaula nun Gusti, ieu teh durungan jisim abdi sadaya sareng ieu duaan. Jadi saurang nu name di sauran teh nya ieu buktosna katelah Raden Panjiwanara kaula nu. Kipati Winata ngajelaskeun. Aduh. Kakara kaula mah. Kakara saumur nyunyuhun hulu nepi ka aya kajadian kieu. Kakara aya jelema make boga dunungan monyet sagala rupa. Araraneh kaula mah. Nyane paingan ieu sari monyet inguan mah tuh. Komo make ngagajleng terus cicing dina tak-tak winata. Aya ku heran kaula mah yeuh. Tibalik batur mah monyet ngadunungan ka jalma. Ari ayeuna mah jalma ngadunungan ka monyet. Lah, alam dunya geus tibalik kaya kieu mah buah-buah teleh kiamat ieu teh. Kipati Wilaseta terus gogodeg bari nyaritana ngagerendeng. Nu sejen heran di antarana aya nu keheul, aya nu ambek ka Raden Panjiwanara, nu tadi teu kenging katewakna jan pada ngepung. Tapi hari Nyimas Rubasih mah para wargi jol diberean resep we. Malah hari tage ngarenghik sasauran kanu janten caroge. Kaula nun Kakang, kumaha ayeuna Nyimas? Rai mah ngaraos kataji ngaraos resep nu taya papadana ka eta monyet nu katelah Panjiwanara teh kaula nun. Geuning siga nu ogoana keur ka Patih Winata ge Kakang. Ari kitu, kumaha maksad Rai Nyimas salajengna? Upami kawidian ku salira mah kaula nun isim abdi hoyong ngamilik eta monyet. Hoyong ngingu kaula nun Kakang, sok atuh grasuhunkeun ka Patih Winata kaula nun. Ulah kejot borosot ulah getah sarupateun Rai Mas. Make hoyong mibada sagala rupa Nyimas lantaran aya hal-hal nu matak teu kahartiku pikir, teu kahontang ku akal keur Kakang Nyimas. Maksad Kakang kumaha? Kieu Nyimas. Eta monyet ngaranna ge alus apanan Raden Panjiwanara. Beda ti biasana. Kakara aya ngaran monyet menihade kitu jeung make titel Raden. Kaduana nu matak heran jeung mahemeng, sakaligus urang kudu aya rasa curiga. Nyata lantaran kayan eta monyet anu ngaranna Panjiwanara bet dunungan Ki Winata sapara kanca. Anehna keur apan make aya jelema boga dunungan monyet anu yakin sato Nyimas. Ku Kakang rek ditalung ti heula Nyimas. Sumangga atuh Kakang, teu langkung Kakang. Balon Nyimas Rubasih bari manah nama bendu oge. Ku ayana dicarek ku Kangjeng Raja. Ngaso heula. Para mitra pamiarsa, paneuteup Kangjeng Raja sagemlengna ditujukeun ka Ki Jagra nupokna kieu.
Kaula aya kapanasaran Ki Jagra. Mangga geus saurkeun kaula nun Gusti. Eta monyet teh nahannya dunungan anjeun sarerea. Yaktos kaula nun. Bener Ki Winata, yaktos kaula nun. Aneh. Bari aneh, bari henteu. Memang kitu kanyataanana kaula nun. Okna Pati Winata bari semunu kehe. Nya teu naon-naon ngan eta nahanya ngaranna Panjiwanara Ki Jagra. Memang leres Raden Panjiwanara kakasihna teh. Ieu dunungan Ji Sim Abdi teh sumuhun. Kitu kaula nun. Mun nyata kitu hampura kaulanya. Geus kumaha ngahina kadunungan di dinya. Teu sawios-wios nun. Kaula menta dihampura Ki Jagra ku ayana geus kumaha kadunungan di dinya. Teu sawios-wios sumuhun ku kaula nun. Kaula ge sarua minangka patih Ki Jagra menta dihampuranya. Sumun atuh sawios-wios atuh juragan patih lah. Dimaklum sumun ku Ji Sim Abdi oge. Ki Jagra oge Ki Winata, Ki Badra. Najan kumaha kaula ngerasa penasaran. Kana kayan eta monyet nu katelah Raden Panjiwanara. Kukituna kaula ngerasa penasaran hayang apa. Nah hasa-hasanya ieu monyet nu katelah Raden Panjiwanara teh. Sumangga kaulun Gusti, ku Ji Sim Abdi seja bade diterangkeun. Bade percanten nuhun, teu percanten mah teu sawios-wios. Teu langkung kaula nun Gusti. Ret Ki Jagra ka Raden Panjiwanara nu ayeuna geus turun tina tak-tak Ki Pati Winata. Terus Ki Jagra nyarios ka Raden Panjiwanara. Mung waktosna kabujeng seep para wargi sadayanya. Hanya kali waktosna kabujeng seep, aduh